Mana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu soalnya kan dia menyamping ayat tilu golongan jalmi aja nu teu wajib ngawaler salat. Horizontal vertikal guys. Kahiji anu bonge alias korek alias budak. Nu kaduana anu hees sare teu wajib. Nu katiluna nu gelo bisi ieu mah bisi bieu tengah jawab berarti eta jelema teh kae heula atuh maka gelo pantari nu kahijina ge bonge berarti eta jelema teh sare cuma hayang-hayang teh gelo atuh naon cenah da cager cepil abdi bangadenge coba teu sare nyaring tuh berarti eta jelema teh heueuh pek atuh hayang-hayang di maca pada cek hayang deui. Padahal pami disundakeun cek urang Cinangka wetan mah ari ngaos salam jeung ngawaler salam teh eta teh silih doa. Abdi ngadoakeun salamet ka sadayana. Amin kitu. Amin. Nah harulang wae. Beda. Sigana ieu korban dengar kalongeun teh nya. Haroyong salamet. Di mana? Di dunia nya di cek marang kali sakola mah happy now and happy tomorrow. Ngarti henteu? Maksudna urang teh hayang bagja di dunia boh jagang ke di matak sok sakali deui wios diwihan deui wios ridho ikhlas karena Allah bade diwale tauqidan lafdian mukarraron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du meh tereh seperti ngecet tinggal jam 12 kurang 3 jam. Aing ngaji penting teh ece sok tarapuku jabaning ka mustami osok tun gitu. Mantak ieu ngaji teh mualil alhamdulillah. Hadratul kiram kersana ingkang guru pimpinan majelis ta'lim Nurul Iman kali sadayana keluarga besar nyakitu pon kersana ingkang guru pangersa jengan anom arido anu kasep ibu budak dah heueuh dan mun tersebut kasep di sineungeun. Oke sadayana aparatur pemerintahan desa suka sali kali sakali sadayana para tamu undangan anu tetiasa disebatan hiji intina sadayana wae ku mukminin mukminat muslimin ibu-ibu barudak aya nu kolot aya anu samirau hadir dina ieu saah. Mudah-mudahan kembal ngariungna urang dina ieu waktos sing nyumpingkeun rahmat sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa. Sholawat kali salam pamuga mugia ngucur ngaguluntur ngocor ngagolontor
mana aja kowor kecembari awur tuh anu mana eta sok-sok kira bagikeun heula aing mah tara puguh tak adi atuh mudah-mudahan salawat sareng salam didugikeun ka junjunan anu dina ieu saah diperingati hari kelahiranana buktosna Nabi Muhammad pemimpin umat dari dunia sampai akhirat rahmat dan salam apa aja palingan aturan repe intin sok atuh soalnya jalmi matana bakal kana eta bungkus emangna gue bapak lo bapak-bapak enak aja teraskeun atuh pira aku kakek bieu aja Mang Kaning mau balik nate ayeuna teh sabaraha hijinya urang tinggal gerah hiji 2 3 4 5 6 7 8 dulu 8 untung ka hiji nu ka hiji mah teh beres ba astagfirullah jol balik wari euco atuh dina ieu wengi urang sadayana kempel ngariung di haflah mubarokah para ibu para bapak jamaah sadayana maksud anu utami urang saja bade ta'ziman wa takriman wa mahabbatan kana waktos dibabarkeunana junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sakali deui urang anu ngumpul ngariung dina ieu saah sing diangken umatna ku junjunan alam. Amin ya rabbal alamin. Cinta eueuh ka junjunan alam ka Rasulullah cinta. Sakali deui cinta ceuk. Bapak-bapak cinta pak ayah sekali deh pak ayah ngomong bapak-bapak mah kos jin pak tapi kan sakit oge ece dapat mantas sekali deh ece bapak sadayana orang cinta ka Rasul cinta sing ingat cek budak ngora buat apa sembahyang isya kalau tidak sembahyang subuh cakep atuh kitu aing sok atuh aja jawaban buat apa sembahyang isya kalau tidak sembahyang subuh cakep buat apa katakan cinta kalau tidak sungguh-sungguh sok lamun orang cinta mangga orang salawat lah sasarengan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sok nu apal salat sadayana cenah siap sok nu mana nu apalna anu eta we nya siap abdi sawang sulan jaman sawang sulan salatullah amung si aya nu alatosin nah sia sabar da kalatoh aja ngelayasin menjadi alatosin cenah sia boleh kan deh ya salatullah salam ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah pada dimusikan moal musikan celajang sok udah lah bejang kalau be udah lah jang sok nyawa teh lajang mun kade jang haram ngarokot teh kade lamun dibalikeun udah panas teras ge sok ge urang salawat teras ya sing kompak sadayana salatullah salamullah ala yasin habibillah khalidai salatullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah aminan iya sadayana jamaah amin gitu aja kalajang
aja kan. Iya ya ada kompak ya. Pak belikin bungkus aing mah ah. Mong ah. Minta deh siap amin. Masuk atuh aminan. Iya sadayana jamaah. Mugi ku Gusti diijabah. Hirupna mugi sing barokah. Rizkina mugi berlimpah. Salatullah. Angkat pandangan. Sok nu teu ngangkat bisul kelek mah. Salamullah ala Yasin. Aminan desa. Mugi para panitia dinareng sadayana warga barokahna ieu acara hirup anu bagja. Salatullah tarikan. Salatullah salamullah ala Yasin. Pamugi para ulama diparanjangkeun umurna kanggo nungtun umatna menuju jalan ka surga. Salatullah Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Iya sadayana jamaah mugi Gusti ijabah. Iya saarang kasiarah ka Mekah sareng ka Madinah tarikan. Salatullah Allah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin habibillah ala Yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim. Moga-moga teh alisan sahabat orang dikabul ijabah ku Allah. Baca hoyong langkung diberkahkeun ku Allah hoyong. Mangga nu hoyong langkung diberkahkeun nyuhungkeun ngadeg sakadak panginten sadayana. Sok sadayana nyuhungkeun langaradang. Mudah-mudahan sing langkung diberkahkeun ku Nu Maha Kawasa sanes kantana. Amin ya robbal alamin. Anu hoyong we, anu alim mah biasa ke cari. Anu hoyong diberkahkeun mangga ngarobeun. Atuh sadayana mangga caralik deui. Nuhun, nuhun. Ecepan ece teh cangkeul. Heuh sok caralik deui atuh caralik. Ece cangkeul henteu. Di mana aja cenah ngadegna teh bisi tuur ece cangkeul. Heuh cenah sujang orokaya nini mah nyeri tuur sia teh kalakah dipaksana. Ampuran nih, sorry. Mudah-mudahan rek wae na ieu barokah mulut sing dicagerkeun nu nyeri tuur. Mas. Garadu hutang? Bagus. Bagus, ini jelema hir. Dan nu maot mah teu bogaan paingan ngajina oge atuh ieu teh. Loba nu ngaharulang kieu. Ciri ya jelema teh loba hulang-hulang aja. Hutang mereka curhat kamu apa bayarkeun atuh. Teraskeun. Nuhun Bang, jazakallah. Terus nikah ya taca. Sing ngagaduh jodoh. Anu geulis, anu pinter, anu gede. Gede rezekina, gede milikna. Teraskeun. Sok saya langkung barokah dawi maka dia cek tadi sanes bade ngaos dah ngaos matos aya pangarsa di dia loba ajengan di dia teh aja gudangna ilmu di dia teh isin pisan gitu nya mata ka dia teh abi mah bade lihat ngadongeng bade ngadoa gitu nya
sakulangan doa nih langkung berkah sadayana abi sawangsulan jemaah sawangsulan angkat pandanganna saur Kangjeng Nabi anu dikutip dina kitab Wasyiatul Mustofa nu karang ku Syekh Abdul Wahab Asy'arani cara ngadua teh ece pabsut yadaka beberkeun dua leungeun anjeun ala hadwa sadrika malebahan dada takade ngadua teh hanap teuing emang ngaplekna bobogaan aya nu boga bobogaan tuh atuh antep etong diusapan wae ece sakena usum tiris datos hujan tiris teh tiris teu hidang jelema teh tiris tiris teh aya nu henteu aya nu tiris teh anu lobana mah nu tir akeun bae ece jeruk nipis dodol Garut Cakep. usum tiris nyonya jangan sakena boga karunya seuseun bogaan gaduh teh gaduh Kamerana lah. kana bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin la ilaha illallah la mawjuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah nadamel Allah nu ieu abdi bakti kadzat Allah la ilaha illallah la matluba illallah dipidamel kalakuan pedah parentah zat Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamel kalakuan malarido nadat Allah bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah ngatiupkeun kana pandangan masing-masing usapkeun kana rarai masing emaknya kana rarai baturnya kana awak ece kana tuung muga-mugi wasilah barokah doa anu neme sing saterasna sareha ngan aya dina ieu saah teh ece warga-wargi urang nuju teu damang aya dedehnya
lain teh hayangan aja ngaji ka dieu kumaha tuh awakna gering mangkaning tah ya mangkaning ya itu apa bahasa Indonesianya mangkaning ya mangkaning aja nu gering mah sok lieur osok tinggal kene ka Sukesmas aja heuh ningali jelema nu gering tatangi kunaon ibi iya cek boga penyakit getih luhur gitu heeh atuh pan orang Sunda min darah tinggi geus getih luhur aya di dieu sok darah tinggi aya sadar babari ubar teh geuningan saur sepuh mah lanong teh euceun nu gaduh darah tinggi ku minyak kletik kuningan minyak kletik nah minyak sayur atuh sok aya di dapur aya garado eta teh unggal subuh cenah sasenok samingon we tangke tos samingon parios deui ka puskesmas insyaallah moal naik darah sabab darahna leueureun geus didengekeun ku aing heuh darah tinggi henteu kolesterol naik aduh parupanya cenah ku rupa-rupa penyakit zaman ayeuna mah geuningan aya urat haseum geuning sagala rupa heueuh lamun ngan pokona mah atuh teh sing daramang we nu teu daramang ngan ieu mah ngan ya ngan aja ya nitip bisi hiji waktu aja di paparinan teu damang ku Gusti Allah urang teh kudu syukur nah cenah eta bet mun bere geuning kudu alhamdulillah sing emot teh akan di mana-mana jelema rek dikersakeun teu damang ya dina hiji keterangan maka Allah bakal ngutus 4 malaikat sabar aja ayah sabaraha lain gitu jawabannya teh lain saya iroh jawabannya teh salah lah gitu siap anu henteu sia balik teh dia buduk sawak-awak mending buduk mending nurutan sok kayak gitu atuh mengke balik ka imah teh ditanya ku salaki naon mana menang ngaji salah gitu siap ayah sabaraha atuh musikan mang main betaheun lain cari cing wae ayah sabaraha geus sakitu jeung ngaremeh deui balikan deui teh sing kompak ayah sabaraha cek sendiri apa sama guru ya. Sabar aja opa turan dulu jeung sumbing agar sana pun guru ti pondok pesantren dulu umum tadi opa teh jadi lamun jelema di pasien tedam maka bakal diutus ku Allah sabaraha malaikat bade naon hiji aja punten eta malaikatnya diutus ku Allah pikeun nyabut tanaga naon cenah sing kompak matak nu teu damang mah disambar ge ngaos kami dipayung laleun terus gitu nu kadua malaikat maknya malaikat woyo ya coba woy malaikat tuh ayah hamba kami di Cinangkawetan pada teu damang pangnyabutkeun rasa nu aya dina lidahna matak nu teu damang mah sagala parara nuang uyah nuang cengek kepanitawaran ya tadi ibi panterama dilayat ibi bade jeruk pahit apa pahit hayang naon atuh hayang utah tuh nu gering gerak kulieur ditawaran nu ngeunah hayang utah atuh cenah daun dagang leres gitu nah, sabab disebut naon rasa nah dina lidah anu katil nu katilu cek dicabut cahayana naon cenah cahayana matak nu gering mah pias mata nage ngelok ka mana ya banyak keluar mun keluar malin ngelok tapi nah itu menolong ya menolong
naudzubillah ini celong bahasa orang suka maju mah berenya nance celong gitu tanu untung ya lamun teu damang Allah ngutus malaikat nu kaopat malaikat tuh di kampung Cinangka wetan aya jalmi tos dicabut tanagana rasana jeung cahayana tinggal dosana sabab manehanana keur nandangan musibah nu ditimpakeun ku kami ngan manehanana sobar tumari mamah kana takdir teu betah baiklah gak ada sakit pampuhna tumampi eta teh tumarima amantu bil qadari khairihi wa syarrihi nampi Gusti abdi kana qada-qadar ti Gusti saena awona mangga Gusti lillahi ta'ala nyetak nuju ngagolerna teh teras we anjeunna mah teh terlepas tina wiridan istighfar astagfirullah 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 aya nu kitu dede mun geuring aya rarata nama aya cengan lain istighfar lain wiridan ngaharurung anu teu puguh teh geuningan hayang ngilu dipang nyokot dipang muka hayang ngilu hayang ngilu dipang hiji sabab kerger monya cenah anu geuring genut ceuk bae nu genut mah sok loba hidayah ceuk eta mitnah ka aja moal bahit atuh gitu ngaji geus penting ka ajengan bahitu gitu caroge kadar ya ceuk aya nu ka dieu aya nu anu teu mah kudu dicek cekelan leungeunna ari eueuh tak kasal ge mah dicek atuh pae ceuk cekelan leungeunna tungtung ajak ngaji ieu ditung hawas jadi ngajeos ceuk atuh kumaha mereka ngaji ceuk teh ajak ngelmu nabat ngejo aja bisa kena ngesboga bungkus aja alhamdulillah nu teu dam bismillah ditambe alhamdulillah Allah kali nuhun panitia mainnya nanging di abdi sok kariwang ceuk aing ngaleut cai nu kitu jadi suka maju mah biasana cai nu kitu pergi nu ngajuru mun aya we hese ngajuru sok datang ka umi ngajengkeun cai bari mamawa geura manehna teh aya kulieur engko nyongkeun cai bari mamawa jeung nyongkeun cai mohon mangga dawuhkeun guru kadeng kemang geus asup ka masyarakat mah bakal dituding cenah saur almarhum almaghfurlah nya kersana akang tinagra tong munur kade barudak tong munur naon atuh cekengkang anu kedah diaos bismillah we da sadayana oge bersumber tina bismillah pernah ayo datang antu tarik teuing atuh ece daerah noh jiteng dikeun nah ece dan ngaboros teh lain pamajikanana salakina teh heula da meureun reuwas pan ece da dikersakeunnya itipakiyah naon ce naon itipakiyah teh kabeneran cai nu kurang diduaan diuyuk kabeneran Allah nakdirkeun kudu ngazuru ngaberzel bizil hezo harita keneh da teu kungsi lami atuh eta ku gampang berosot kitunya pan beda bapak mah orang kan itu ya Allah ya karim kayak panginten ku kersana pun gurunya dibahas sejarah Isra Miraj sejarah Maulid Nabi mah kayak anu langkung nama dapat cek dari abdi mah saya bade ngaos ka dieu mah intina mah bade silaturahmi nyangakeun ka sadayana bade ditambi bade alhamdulillah lain dulillah ce alhamdulillah geus dulillah dewe ce alhamdulillah sakitu alhamdulillah dulillah jadi aja nu teu damang teh nu kaopatna malaikat teh nyebut naonna dosa
nah Alhamdulillah. Alhamdulillah diwae. Tahu teh eta teh upami bade damang deui si jalmi teh neme diuihkeun tanaga nah rasa nah cahaya saur Allah itu hamba kami dek dikesakeun cager deui ku kami bikeun deui tanaga aya lelempangan anjing-anjing teh ece sehat ayeuna mah alhamdulillah ngajak jak tuur erek moyang aya ece etana naon matahari bahasa lemesna cenah matahari soca dinten heungan asa teh pantes ya besok ge ece uih ngaos gitu dek lemesan beureun aduh cenah senal abi ti uih maneh ti uih geus dibalik atuh cenah lemesan nya senal ti uih alah lincak hayam minum cek itunya biar dilihat lah ada mau ngaborosok merenya tuh coba meni dua gerak berenang marukan aja teh buyur cek nawiskeun panitia mah surti da ceh herang mah cai murah ini murah cek saya abi geus amanat kabun bojo kabun bojo amanat ka panitia entong susu ngabecang ka orang Cinangka cek susu teh goreng kade kana beuteung susu teh goreng kana beuteung danu alus mah dina dada ari ece sok susu kana beuteung mah eta teh rayudun Allahu Akbar alah duit ka mana ece teh maunya duit kana susu anu gering upami bade damang deui diuihkeun deui tanaga nah rasa nah sareng cahaya tak aya miang-miang koneng-konengnya jahe-jahe banyak gitu koneng aya ketihan deui anu malahan geuningan segut tuangna oge alhamdulillah segut deui tuangna teh naon cek urang mah mamayu sagala lanceuk inungna teh urang mencit ayamnya ayam ti hulunan nepi ka subun nepi ka ceker-cekerna nya ceep kudu teu damang kos damang mah alhamdulillah nanging ece eta orok beunghar orok beunghar orok kaya ece malaikat nu kaopat ya orok kaya teh orok beunghar lain orok kaya malaikat nu kaopat ece kudu maha kawasa teh tadi balikeun deui dosa atuh da meuni jumpalit jungkal Gusti ari malaikat canu kahiji kadua katilu di orang dieukeun deui ari ieu cenah dosana ka manakeun atuh Gusti. Kumaha saur Allah? Hada sabar atuh kumaha. Jiga lah piceun kumaha maneh we ka mana we? Oh siap atuh kitu mah belenyong eta malaikat ka langit. Langit. Euy atuh cek-cek teh heuh api-apina. Gitu sekali deui langit. Oh banyak kitu. Hayang dosa alim. Langit yang mungun ka gunung cenah ka gunung belenyong ka gunung hayang dosa alim we ka mana tuh belenyong ka laut hayang dosa alim dewa Gusti da cenah aralimun itu teh langit nolak gunungnya kitu keneh laut sumawona kumaha tuh kabeneran penting ayeuna tuh anu keur ngaraji di Cinangka tingali bisa anu nyang hunyar degekeun tong ka dikejetkeun ece eta teh cangkeul abi mah kitu maksudna mah eta si ece kuat ka dikejetkeun cek sini ini teh goblok nyeri teh tuh batak dengekeun heuh ni dasar beres je tinggal di Cinangka bisa anu keur ngaji nyang nyar eta teh cangkeul antep we bae da jeung abi mah bebas ece masing bade ngadapang ge mangga teh era mah gitu anu mawi hareureun ece yo tos we lah sayana we mudah-mudahan we caralikna di tempat-tempat teh sing jadi imaroh ciri tawis kaengna ka bagjan dunya rabu akhirat ya Allah ya rabbal alamin akhirna ece malaikat pulang anting neangan saja nanti heula balik ya saha wayangna cenah ka dititipkeun uih di payunnya
dosana pade alim nya terus caliknya di kamu balik beres ge paling seueur ge wayana kade ulah ka kamana-mana insya tapi dah sabali keterangan mah ceus sanes diwikeun ka dieu tapi leres dialungkeun teh ka laut cenah tuluy ku Allah teh didamel hiji sato nu galakna mina buaya matak buaya mah galak komo buaya daratnya ari buaya darat ece pamaget istri tidak semua ngunaan pemikir ece ya pangna lalaki disebut buaya darat da ece lah udah boga lubang buaya palingan alhamdulillah aturanan jeung sumbing mangga kapan bersama alhamdulillah teruskan ini kapan abi teh ya siap 2 menit aja. Jadi biliaya nu teu damang kantun sobarna we tampi tumarima gitunya bari urang sakantenan nyareat urang teh ulah segala kumaha cek Allah urang teh nyareat tah nya komite damang teh sok urang teh halanong gitu sugan we jadi asbab damangna urang sadayana tak urang doakeun ece mudah-mudahan teu damang sekali disingal didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala diangkat alam katedamangna digentos ku kesehatan sakumaha buhara bihari anu maraot aya nu maraot jadi aya innalillahi mana aja oh tos dipayun di kuburannya mudah-mudahan ngarantunkeun alam dunia khususna guru-guru urang karuhun-karuhun urang sakaruhun teh ya lah sabangsa ning nini aki bao buyut jangawareng udeg-udeg kakait siwur kacang mawur paburantak dulun ka paburantak itunya pokokna sadayana kum anu tos ngarantunkeun alam dunia muga-mugi ditami-tami rahmat kali magfirah ku Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nu katiluna ya ceu ya alhamdulillahnya abdi seueur ningal marurang kali di dieu. Eta jadi peneras urang kata ceu subhanul yaum rizalul ghad pemuda sekarang adalah pendekar di masa depan. Malam mandar abdi ngadangu ieu teh sarasawiosna dikokoncoan ku Persatuan Pemuda nya naon cenah. Ikatan Pemuda Cinangkawetan tepuk tangan kaum pemudana luar biasa malah cenah aya ibu-ibu posyandu aya alhamdulillah nah dek ya DKI Imu Sanusi aja eta Imu Sanusi Imu Sanusi pokoknya sadayana lah luar biasa mudah-mudahan kaangkeun umat Kangjeng Rasul jaga di akhirat dipapadan sapaat kumanten amin ya rabbal murang kali aja anda sarana asli ngalanggung ka dieu ngan nyaeta teh meureun acan wawuhnya dinten tarana raros mentak ece upami tepang teh kemana rosnya atuh cenah kenalan heula da aya paripos tak kenal maka ta'aruf coy sayang tak kenal mah ta'aruf kedah perkenalan tadi atos kumu balik ku master of ceremony diuningakeun abdi teh kawit asli ti pucuk panginten nya suka maju gitu gitu dan namanya oke saudara nama angkat ya terus cekap keceng orang ngagulutuk beda kaldugi ka cenah kama gitu ngan manya cenah ngagulutuk atuh gitu alhamdulillah panginten umi alina tiasa pembawa besar di mata kabagi tilu kabagi seperti itu hiji nikmat alit dua nikmat ageng tilu paling ageng paling aja hiji nikmat nikmat alit dua nikmat ageng tilu paling ageng hiji dua nah nikmat ageng kuat ibadah nanti sekali nikmat alit harta banda nikmat ageng kuat ibadah unyam inyem daerek syukuran sabab menang motor akhirna numpak aja akhirna dia lah udah kamu cager katanya kalau memang berat sih itu orang baru mah kayaknya masalah bunga dibawa kena aja lagi orang mah aja itu dah makanya ayo doa aja kok aya doa urang disebutna kolak Hatur nuhun kagarsana Ustad pangersa Ustad Dodolti
suka maju. Mudah-mudahan kenging manfaat sareng barokah khususna kangge anjeunna umumna kangge urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna mogilatul hasanah atrapi tausiah